Gebragan eta teh sok nyanyahoanan teuing. Hei, saya teh saung. Ini mana kakek kembae atuh tong digebrak-gebrak atuh ah. Naon? Kembae tong digebrak-gebrak kumane ah. Ya nya tuh bari nyiuhan we. Bari nyiuhan kembae. Ku urang oge na mampu keneh. Lain meuni ulah maneh mah. Ha pare-pare urang. Teu atuh kan bae pangebahankeun inga amah ka maneh. Ulah ah kembae. Jelema teh aya nu mode kitu. Entong ah kembae. Tong ditungan kumane entong ah. Lain balik nungguan nyiuhan. Heeh nyiuhan. Eta saung aing ku saha dirojok. Goblok sia paling oge dirajetkeun tah mah. Tah, urutna. Goblok sugan sia mah. Ai cicing-cicing di dia, ulah sok sagarajak rojok kana saung mana teh. Rojok naon aing kakek itu kurang-kurang kumaha dikukuringan ka itu ka dia sabada teh ingat ulah mah aing mantau. Heeh, cereg piit digebrak-gebrakkeun antep. Wes angel. Pare-pare urang kalakuan teh. Lain nu manehna naonna urusana. Hei, kakek. Goblok. Suruh make digadak ya teh. Naon teh? Naon teh? Sia mah suruh aing aja itu. Nya tungguan ditungguan pare. Heuh, aing nungguan suruh digadak. Sama awas tuh antara mana aing kumaha nungguan pare aing hese ngalah suluh. Goblok sia main gadag ge kalakuan teh. Aya bawa sialah kitu. Hei. Maka hayang ditungguan pare aing keun sirik sugan dia mah aing peda boga pare. Tuh manteuing suluh make digadag sia. Rasakeun sia ku aing mun hayang ditungguan deui pare aing sia awas sia. Cereuh teuing aki-aki teh. Mah edan mah teu bate mikir mah kitu jelema yakin sia mah teu disakolakeun baheulana. Batur aya nu nungguan pare teh genah dikoprak-koprak ka itu piitna moal aya. Dasar si goblok sia mah, sasa gelap sia mah goblok. Pare-pare aing sia mah dadai kana nungguan keun antep ni usil. Sia mah rasakeun ku aing sakali deui ditungguan di dia di saung. Ku aing tinggal disungkal ku aing liang wadukna sia kakek. Tuh manteuing saung dibocorkeun tuh. Rajet ieu mah ngajedog ku ngajedogna di saung ngiuhan ka saung aing. Saung dirajetkeun.